dahar teh jelema masok madog mayong ari mubalik berpolitik boro-boro dina ragem sanajan saeutik membutuhkan akrobul ijabah ngaluluan ngaminan sampai ke 3 kali karena membutuhkan akrobul ijabah ari ngadua nu disebutkeun akrobul ijabah kedah 40 hiji wangsulan ngaduana lamun Haji Jamal 40 hiji wangsulan ngadua wayah kumaha pibereskeunana sing elek keseken hayang geureuh nepikeun tumpang ka dapur ada ulah ti didangdu tumpengna teh barokah mulut abdi ge metak calakan kana pamere teh barokah mulut awas da ayeuna lamun 40 hiji ngadua wayah kumaha beresna wios sabalikan aminan ku 40 urang insyaallah di mana jalmi gotong royong istighosah alias ngadua 40 hiji wangsulan mangka di aminan ku 40 hiji urang salawiosna aya sebagai waliullah harti nu diasih ku Allah anu mampawakeun seukeut ijabah maka da ngadua kedah gotong royong lamun ku nyalira sing seueur ngaduana sedengkeun ari doana para mubalik doana ahli ngadoa ditungtungan kudu teh husnul khotimah. Husnul khotimah tidak ada kebahagiaan untuk sejumlah manusia rek nu beungharna arek nu balangsakna rek ngabadag mobil jeung lega sawah cantik jelita pamajikan gedong sigrongna jeung ayeuna jelema ayeuna boga itel pangkat rek bintang hiji bintang 2 bintang 3 bintang 7 cara uing di jero beuteung rek angkat ulama arek angkat wali apabila mau ke husnul khotimah orang cilaka kabeh itu ukur husnul khotimah nu ditangna tak wah jajang fakir miskin dahar sore teh isuk wah dijekedan ku bangsor huyit teh lamun husnul khotimah nyatu eta seubeuh paeh iman teh kabawa rugi teh Kang matak cicing di tempat pengajian supaya husnul khotimah ugi matak bebeakan abi ngaduakeun husnul khotimah malah kabeungharan geus harari bang sorangan memang ditit aja ku Haji Jamal geus ngararin jeung Bang Emok ban ku hayang beunghar heuh itu ah nyaho rasakeun karena dunia mah teu kudu dituduhkeun ku Haji Jamal hayang lintuh perseluk mas sedang lotres parakeun ka anak atuh sarua jeung di para bantai emeh rek lebah mana anak mangkat ilmuna calakan otakna soleh hatena da teuyeun aduh paisuk mas sedang lotres dionang deui he dunya henteukeun bae lah nya ahe kana para jelema aya alam dunia hayang aman kuno iman teuyeun barang kitu rek siga kumaha yarjuna jatan walam tasluk masalikah inna syafina kala tajri ala yabis ngarap-ngarap hoyong surga pagaweannya bahkan rana ibarat ngajalankeun parahu di pipir hawu batan laju kalaka pinuku lebu ngarap-ngarap anak hayang calakan kala timbul arif dadahareun pesuk emas ladang lotre tiba-tiba jatuh karena calakan kalaka ngaruksak modal di jalan salah parah gitu Kang muka loba zaman kiwari mah ari dikeun nurutan Mama Suralaya itu reja nurutan Firaun rek gimana bener boro-boro jang jelema ayeuna mah para doma mah badog Kang ai doma jang eka jang kurban ai parabna meunang badog atuh sarua we jeung eka kulagog sekalian ku yang jongkok eka segera Oke, ada di jam bawah nuk itu tuh jam meduna dan jaga seri ulah sok nyirian mana pantu katara punya khotimah aya watak panggung kieu teh
Di imam mau itu ngomong gitu nah di dia tak panggung kan husnul khotimah hoyong ibu husnul khotimah hoyong bapak yang husnul khotimah hoyong apa husnul khotimah modal ti heula opeh paneuri eta husnul khotimah berarti teu karti husnul khotimah mah gitu Kang mun modal ti heula opeh paneuri eta husnul khotimah urang geus sok opeh heula sok modal heula bener ya sajero ya awas lamun modal paneuri opeh ti heula eta mah bau khotimah sok ameuan kamu teramisa ka abong hartina lamun mah urang edan pikiran hajat kulobana duit demi nyaha kanu jadi anak mapan kitu Kang sok hayang nabuh dangdut gini nyaha ka anak sing nyaho ge pidorakaeun ada nyaha ka anak matak yakin eta mah hayang anak mun ceuk anak hayang beuleum tai da teu dipangbeuleumkeun sarwana goblok jeung bapana Kali kasih gana teh jeung aing kana neraka tibatan anak teu make dangdut mah hajat siga kitu da teh kalian di dia, di mana tuh? Karena sok dihitung-hitungan nama. Masya Allah. Lamun mah hajat. Kabeh dangdut ongkoh pengajian, ongkoh dangdut tapi heula pengajian paneuri eta husnul khotimah. Lamun ngajina teh heula dangdutna paneuri eta mah suul khotimah. Urang Cibareng pegang 80 juta menang dangdut. Hari ngaji ngenang uing diheula ngajina teh jeung ajengan pribumi ajengan pribumi ngaduana bagus muga-muga Bapak hajat na dangdutna peuting isukan sing dihampura dosana ku pangajian peuting ieu mereka teh amin kitu-kitu we ngecan ka harti ai kudu modal paneuri opeh teh heula kudu bersih baca rek uing rangah ajengan ge ajengan sanajan rangah bener naon sababna demi kata tangaan kan demi kata tangaan ngaduangkeun kitu teh da jauh ti beresna nama kan ku sabab kata tangah muga-muga we sing dihampura dangdutna peuting isukan ku pangajian peuting ieu bising teu pati layak oge itu demi kata tangah tak jeung tatangga mah kudu beres jeung haji jamal teu beres jeung tatangga can karuhan bapak maot uing bisa diteang jeung kanyahoan tuh tatangga nya nu diheulakeun daun modar ngagorolong lintik guling ya Allah awas jeung tatangga Kang hasil muludan teh sing beres jeung tatangga sing beres jeung tatangga sing beres jeung pada bangsa karena loba beres jeung pada bangsa menimbulkan syafaat ke di akhirat sehingga ningali uin dina kitab poho deui Kang coba ieu dina syaratan dihogokeun Kang jeung Rasul nyangam aksirul ikhwana fa inna likulli ahin syafa'atun lobakeun kumaneh duduluran karena sesobatan duduluran karena duduluran sesobatan teh ngajadikeun syafaat jadi kiamat silih dedegkeun di kiamat mah Kang boro-boro jeung deungeun-deungeun jeung inung jeung bapak ngan musuh silih jongklokeun ceramah ti kenta wadal inung boga hutang biasa cangkir ka anak wati tagih ku anak di akhirat Kang banding ku ayeuna butuh-butuhna ku bagja sieun-sieunna neraka padahal inung erek sabaraha ton kana genggerong urang susu inung gana pikal ladut ku gugusi urang tapi eta na pika boga hutang sakangkir kuat ditagih di akhirat mah mata loba kolot ngayaman ditotongkeun anak dah kolot ngajeujeutkeun wae kana maksiat mung masantrenkeun dengekeun ngok insyaallah di dieu mah kana masantren mah nu daek-daek awas hati-hati Kang hati-hati maka aya muludan teh kaunghalan kauntungan bagi urang tong mikiran Kangjeng Nabi nah pikiranna diri urang disilesot tina tangan Kangjeng Nabi komo aya mah sok loba ibadah pangkat loba nu ngarayu jalan ibadah kana mata karusak kana perjalanan rumah tangga jeung ka istiqomahan dina agama
hati-hati zaman kiwari makam sanajan rupa ibadah aya rupa ibadah di jerona haram jadah aya rupa ayeuna aya rupa hayam di jerona careuh ayeuna mah hati-hati kurang-kurang kieu senana mah Haji Jamal ge loba kasaleok untung uing rada apal meusan tak dibeja-beja di mana-mana karunya iman geus rek dipentonkeun ka hadapan Allah dirusak di perjalanan seperti itu tetap waspada lah. Insyaallah di dieu percaya ka parajengan itu percaya alanges ajengan di dieu mah lamun makcul teh menang pelut teh engeulkeun kana doran pacul atuh sarua jeung dikeselut kitu mah ngan kunaon hianat-hianat teuing eta belut meunang sok ditengeulkeun kana doran pacul ai beunang kunaon eta teh lain bangunaon belut na jemedut coba lamun seuri da mah teh lepaskeun deui bakal kosok jemedut jeung pada Islam ampun aing lewat karena belut tadi di barepais belut di ditu kan konangan penting tadi dibuka bila la ilaha illallah ari dibedog teh huluna teh sapat mun kang ngabarasat buntutanna teh milu maju ini ka jeung belut hirup tulu ya sebel kang ngadangkeun oge matak teu hayangnya di bare belut bau teh Kang balikan deui Kang awas ya ulah disul khotimahkeun ya etanan muludan sul khotimah kumaha ulah sok loba teh nyeungeut pepetasan komo muludan beresan ger beres ngaji teh di pepetasanan atuh sul khotimah meureun nya di mana nyeungeut pepetasan sunat ganyaran muludan bakal dicokot sawareh mun muludanana makena pepetasan jeung balon main rebutan tetep kan untuk utuh ganyaran meludun hasil udunan sarareata kusabab aya balonan aya pepetasanan kusabab aya main rebutan tah acokot ketinggal segede kumaha bagikeun teh aya keneh eueuh aya dibaca mah nya bacaeun penting teh nyahoeun di pigawe sot teh baca kuy ngebawel lain kiai cerewet pibangusan jalemana cekeng teh kuy mah kitu Kang Haji Jamal ngaji teh heuras-heuras teuing mun eangan kiai leuleus urang nu digotong ka dieuna ngomong ecad laerna ke parigu mata peureum uglek-uglekan jiga mayit hirup ipas teh beunta masyarakat teh eueuh teu kanyohan balik sing kololot dipedak teh liwa nu balik sorangan moal euy jagur hukum mah kan ulah soten notok ke salah seorang yang punya kesalahan karena itu mah pelanggaran apabila untuk umum itu kewajiban rek carita kenaon amal ma'ruf nahi mungkar atuh kenapa moal nya dionang disukur henteu sawios Haji Jamal mah nu menang jigat jagat tilu kalem teh jablog abong euy ini kasieun eueuh nu ngona walau teh dilakukeun dina jalan demi akana iman umat muslimin uing dipekanyangna mah iman umat muslimin teh bisi kasaleo bisi dasar raga aduh Masya Allah dapang inohong-inohongna keimanan mata kuntung usul khotimah ge eta teh iman ka bawa da teu kitu mah lah mesin ajangan mesin naon ge kakap ahli neraka rugi mata ditungtungan ku usul khotimah mata tinggal itu dina bait Sulamun Narok nanadu jala alal in amid bin nikmatil imani wal islam ini dia musonib ngaheulakeun iman manehkeun Islam sabat wan aya barang nu ditarima sejumlah kehadiran manusia apabila teu aya iman mata loba jelema ngabadog motor beunang dipaiksa agamana Islam nah aya agama Islam meunang jadi badog motor iman teu digubung sing orang tetap dipaneurikeun iman loba jelema umat Islam geser-geser jagat Kang hajuang teh kaur hirup dina wates dikuclek-kuclek cabut tengeulkeun kana cukang ilmu nepi ka ribut sidang di desa pariksa EPP agama Islam kunaon agama Islam beunang wani geser-geser wates sing horeng iman Kang teu kabawa da urang dieu ge rajaban muludan moal daek lamun teu jeung keimanan maka sanajan gelok usum hujan dodar gelap ini teh kana pangtolaban ini teh kana
tempat mingguan ini teh tempat sahriahan karena keimanan matak ditaklir ku ulama innama qaddamal musannif alal iman li anna tasila umurana fi ayat ta'ala bil iman wal iman kuat tasdiqul qalbi bima ja'a bihi nabiy sallallahu alaihi wasallam min jihatil ahkam innama qaddamal musannif alal iman pasti ngaheulakeun musannif kana iman nu jadi ewat li anna tasila umurana fi karena ngahasilkeun sareng perkara manfaat ya ta'ala bil iman gumantung kumayana iman ya maaf mohon ayeuna lamun jelema diatakokeun atakoh kubro atakoh sugro hartina nu maot dikiriman dikir 70.000 dikir sugrona 100.000 kepalana itu atakoh kubro rekulhu atama jeung sejenna moal nepi ka mayit kang lamun teu aya iman Islam lamun teu aya imanan ka jeung Islam moal nepi ka mayit moal ditahlilkeun ku urang hadiah naon sagala ku urang ngaji Quran mun iman eueuh mah moal nepi sasieun sabeuneureun da iman eueuh kahijam ku iman iman di dieu kang nyaah kana teh iman insyaallah di dieu mudah-mudahan sedengkeun bapak ibu pemuda kali pemudi mudah-mudahan nya singkat canak iman Islam ari muludan teh ieu teh ngawaris kana maot bi husnul khotimah sadina Ali nyangemkeun man azuma fi maulidi nabi sallallahu alaihi wasallam malam yahruj minad dunya illa ma'al iman saur sadina Ali hanteu ayeuna asaha jelema nu ngagungkeun eta jelema kana dipedalkeunana junjunan alam nabi besar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yahruj minad dunya hante pati-pati keluar di dunia alias maut ilama al iman angin mautna membawakan iman Islam alhamdulillah mudah-mudahan sehingga waris karena maut dan iman matak pengwa kebalik rugi tadi ke dibaca pengersa protokol uing ninggalin tafsir hojin lamun jelema balik meme beres ngaji bari cager mu ayeuna bari cager tuluy balik beres ngaji dosa nu ragem nu dipicen ka gunung teu ditarima dibuang ka laut teu ditarima dibahankeun kanu balik memeh beres ngaji tah rugi kang ajeun teh tukang cilok balik teh heula sabab dagangan teu laku maka dosa didedet kana tanggungan cilok karena balik teh heula memeh beres ngaji beuteungna bakal melenung eta tukang kori, tukang dakwah balik di heula hukum muholid dakwahna hukum muholid korina terkecuali rek dua panggung gaduh teu damang diancam kabeh dilaknat mau balik seperti itu kori seperti itu teh diasupkeun kori muholid asupkeun ayeuna mubalik muholid arti hadis dalil dibaca titahna teu dipigawe panyaranna dilaksanakeun Quran dibaca titahna teu dipigawe panyaranna dilaksanakeun maka yakin eta hukum muholid dilaknat kabeh ieu kang nu kumaha mata keun aji mata kudu bisa ngaji kitab belajar ilmu kabila surah-surah kitab 5 takulu nama latap kalun kunaon kumaha dibaca kabar tengah dengekeun ai maneh kalah mantau bisa terancam matak imah keung kang matak muni mah bener galawan dia mungeun dakwah teh kang nya tasieun kitu dan ngalah keagungan rumput tapi itu tingali matak punya engke aya di mubalik tolak uing bisi uing can kapaham batur geus kapaham paham batur disangat uing paham uing sangat ku batur pak biasa ke bila hopi pahos bisa ke tolban minta adul paham batur rawat kurang paham kurang lawat ku batur supaya ditinggalikeun keadilan kaberesan jeung papada Islam papada jelema boga ilmuna tuh kudu aya kitu paham uing can boga batur boga asupan poe ieu isuan ngaji da di Cilelek jadi duit teh nangtung kayak gaji dana nangtung laan baju jelas sanggup